Mang, naon? Lain aya dagang nasgor batina gede sugan. Biasana batur ka dieu teh meuli lain nanyakeun omset. Soalna pan amang ti bareta dagang wae nasgor curiga gede batina euy. Nah jelema teh mun karepo sih. Tukang bubur pan geus naik haji, tukang nasgor iraha yeuh. Kaesokan lah mun naik ka dieu haji narang taekan. Nya ngacapluk wae. Atuh da wajar tukang bubur mah isuk aya dagang peuting aya dagang. Aya urang pan dagangna peuting hungkul meureun. Atuh nah lain turutan. Orang aing dagang ti ka subuh meureun mun isuk geus muka di irahan nutupna atuh aing iraha molorna. Mah kemikiran sare na teu bosan ti leutik sare wae gitu. Sebenarnya tujuan maneh ka dieu naon sih? Meuli nasgor nanyakeun omset atau wanita aing haji. Antu gabut we tengah peuting di imah batur ngobrol. Nah tulen sare, nyata teh bisa sare. Nah overthinking di lebay. Lapar udah hareun. Yo pantesan atuh ka dieu. Heuh tadi nama ka dieu da tunduh tapi da beuteung kuasa mah sok taradaikeun sare ning mantak maksakeun ka dieu era-era ge. Maksudna nganjuk heula mun bare mah. Mun aing na teu mere arek maksa. Mun aing na embung beluet, mun eleh kabur. Andai kata ya maneh menang terus kurang dibere nganjuk nasgor emang arek dibayar nya arek atuh nya terus nah nganjuk atuh aya arek dibayar mah tuh mayarna pan engke mun boga duit engke iraha isukan lah dibayar yakin isukan maneh masih kena hirup. Hah? Kumaha lamun pas keur ngadahar sango goreng terus kabesekan jual maot jadi boga hutang nasgor tah maneh ti ka akhirat anu kuduna maneh asup sorga karena loba amalan pas arek asup teh jual dicegat ku malaikat kalau lawak ka diasupkeun nya sia boga hutang nasgor aduh ulah atuh cancel tah ka sorga teh gara-gara nasgor nya geus teh jadi atuh lah naon gagal ka sorga gara-gara nasgor asa ku teu pararantes geus sih kurang bere atuh aya lapar-lapar ti mah bisi teu jadi ka sorga baheula atuh nuhun nya sok dieu kalawi di mana ke pokona engke mun misalkeun urang nyaan asup sorga terus amang eueuh ku urang dipangomongkeun ka malaikat si amang ieu pernah mere nasgor pas urang keur lapar-laparna sugana jadi diasupkeun ka sorganya henteu sugana ke di nerakana dibere nasgor koplok